laparan beteng, hauskeun hati, leleskeun awak, niscaya la nazara qalbuka ila Allah, niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beteng urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beteng, ngaleleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadoa Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hab lana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa, moal beunang. Puasa kelehkeun beteng urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles, seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beteng laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih, teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci, taharatir ruh wasafail qulub, nazara qalbuk ilallah. Ya Allah, hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum, puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun, menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah, maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika orang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae, saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Cak Kangjeng Nabi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hukum puasa turun ayat eta teh taun kadua hijrah, sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah taun kahiji macan aya puasa, taun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, jadi diinstruksikan puasa tahun kedua. Sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun. Kangjeng Nabi 10 tahun cokot, tahun teu puasa 9 tahun. Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe. Pikir ceritaan anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun ge lamun nyaho. Berarti kan berbicara hikmah. Lamun tadi berbicara hukum kaparduanana, lamun carita kaparduan berarti hukum, tidinya aya syarat jeung aya rukunna. Nah, diijmakeunlah ku ulama, ditinjau tina ayat, kemudian ucapan Kangjeng Nabi, jadilah sebuah ketentuan hukum
ialah fikih, wajiblah puasa, syarat sekian, rukunna sekian, pembatalanana sekian, ialah hukum. Tina hiji ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna. Asbab wurudna teu nyaho, asbab nuzulna teu nyaho. Kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan. Kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah, tarima asak bae geus urang mah ijma' ulama. Mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama, boloon. Bohong deui nya. Dek dang tibana atuh jah maca Quran ge hese. Maca hadis ge atuh hese. Nyana ge sabenerna mah hate leutikna mah percaya ieu enggak embung ngomongkeun gengsi ka NU. Sakitu doang. Gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah. Urang-urangan urang menggeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun Imam kitu Syafi'i. Ambu make Syafi'i lah. Hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga. Sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui. Atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah eta mah. Pokona mah mazhab anu opat mah mudawan. Silakeun tamang geus. Baik dek make nu mana-mana ge. Acenah urang mah dek pindah-pindah bae. Kumaha pindah-pindah teh? Poe ieu puasa teh dek make Syafi'i, isuk make Hambali. Engke poe ka opat make Maliki, poe ka 5 mah, poe ka 3 make Maliki, ka 4 make Hanafi. Balik deui ka Syafi'i atuh bae. Becus mah. Aduh apa eta habis Said Maliki mah kan mantang disebut Said Maliki. Eta teh nyana teh madzhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae. Nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i, kadang-kadang sataun make Hambali, kadang-kadang make kitu Hanafi, kadang make karak Maliki. Eta teh kumaherna dina madzhab. Maher dina madzhab. Urang hebat. Urang mah teguh dina Syafi'i bae. Wajan kuku mah geus Syafi'i bae urang. Geus kapepet-pepet ka karak. Geus kapepet ka karak urang. Neangan. Hebat. Sebenarnya ieu nu paling hebat bah. Nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge. Urang Mesir ge urang Mesir. Anu manehanana hebat jasa elmuna ka urang Indonesia mah. Tak. Angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i. Pajar pinter horeng nyahonangan eta nah. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung. Lantaran naon ieu kumaha toapna? Lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh. Lantaran toap kemudian batal lah. Teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae. Masa kitu sih? Sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu. Iya guys, teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal deui kajian kumaha ge. Gampang kos kitu mah. Urang taklid ka mazhab Maliki. Hesena. Taklidna tira sapaket. Taklidna teh kuduna wudu jeung toapna. Toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap. Kos kitu mah hese cenah. Sia mah dibere babari ge hese kana bae yo. Geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah. Engke top Maliki, jang nu bodoh masalah. Jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese keneh bae. Aing ngacenah kumaha aing galos kumaha siapa ya tuh geus. Kumaha siapa ya nu bodoh mah geus lah. Lah cenah pangeran mah tuh geus ngahampura bae ka aing mah. Aing ku daekna ge ka Megah geus pohara sakenah geus. Wah moal ngadengkeun kiai ngeribet sakenah teh. Atuh masalah. Tama kos jelema anu ieu teh anu kompetisi. Gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh, akhirna nu elehnya masjid. Ibah heula ieu mah carita. Akhirna ieu masjid kan deukeutah. Atuh kan dirinya make promosi. Woi dulur, mendingan ke masjid ieu anyar cek ngana. Ngeunaheun dipakena ge. Al jadid ladid walau kal hamid. Pan kitu amat. Tah ieu ngeunah, ieu ge sarua dulur, ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo, masjid urang mah heubeul, kompetisinya na. Masyarakat supaya nu cak ieu ka dieu, cak ieu ka dieu, cak ieu terus we. Woi, mendingan ka nu ieu cenah di dieu mah aya tahriman. Woi, ngeunaheun.
di dia ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujung nak kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun sakeuna tolol teh jelema ya pokona salat kana itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae sakeuna teh ngasid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya salat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal salat bae teu kudu wudu ngeunaheun cek pada tah hese tah kos kitu tah nisbat dinu bodoh mah ye ge kitu toh padahal mah gampang kurang wudu ku arieu nih taklid ka madam maliki kurang belajar wudu maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah beda nah nya nama ieu na doang urang mah ngusap sirah aingnya nama dikumbah mantaknya nama kumbah lagi gitu lang zet tadi kana sirahna beres jadi geus kadituna toab amprok antal jeung awewe teu batal mazhab maliki mazhab hanafi nyan hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah maliki wabeh maliki atuh ngahaja haji pendi masalah awewe teu batal masalah awewe teu batal terus sia mah oplok itu batal ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh Masya Allah nah urang lamun bisa mah geus bingung nah ulah ge talpek teh kumaha nah pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi bariku kabeh batal ngising batal ulah kieu geus aing mah pas hitut aja sia batal henteu cak sante cak Hanafi hitut batal cak sia sia mah Hanafi urang lembur sia meureun itu batal kabeh lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atawa mimisan atawa titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal pernah nyana tetep sia batal tak keluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh nekira batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang keluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kunaon balik deui ka Syafi'i ieu kudu kumaha ka malaikat seret nerakakeun talpek eta teu beunang sama kos kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki gae geunang justru ikhtilaful ummah rahmatul bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gustur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita masalah pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya ke Fir'aunan pan urang mah mana ke Fir'aunana kunaon sia teu nurut ka aing eta Fir'auna ge urang mah ngaji teh lain titah nurut ka urang Allah geus sakitu ketika terturut ke orang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid besi naon besi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere pan blon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum wasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya lanazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ampuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab tina ngalaparkeun beuteung ngaleuleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh
bakal aya kasofaul gulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail gulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail gulub, bening hati bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beteng urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan. Leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. Seakan-akan urang keur menyiksa awak urang. Siksa awak urang ku urang. Beteng laparan ku urang. Kemudian hate horenganan jadi bersih. Teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh. Ruh jadi suci. Taharatir ruh. Wasafail gulub. Nazara qalbuk ilallah. Ya Allah, hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum. Puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun. Menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae, saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh betengna ku urang di laparan awak leles mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya siapa puasa dahar atuh embung kurang sieun ka sa ka Allah besi disiksa ku Allah. Eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngelempre, bae sia geus teu boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun, teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang? Sieun ka Allah. Eta qalbuna beunta. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha? Sia kunaon lapar. Naon kitu ngaranna nyang heui bae. Lapar. Emang kunaon puasa. Atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu aya naon ieu? Aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi. Jam ku urang dideuleukeun bae. Deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui. Geus dihitungan bae. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Waduh, setengah jam deh gelas geus dikiekeun mah gelas. Sia naon setengah jam deh diambean. Aing ngambean mah geus seger sagana. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nu sugih, nu susah tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik tersiplin nu sugih nu susah tetep bae bareng bae bukan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum tattaqun.
ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh, pan sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok. Mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum. Zakar parji teu dima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masya Allah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Tuh apa tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng juga orang Pakistan. Ada kan? Mending mulai laki awewe deh. Tinggal anaknya be, bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti dirinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lah jeung Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang, adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah, aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah. Ditonton ku malaikat. Kumaha perasaan orang ketika orang dihareupan ku Allah. Lain zahir, batin orang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Tek. Hawa piceun bismillah Allahu akbar. Tek. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya wal munkar.
namun Ki Haji salat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge sebab bunnya bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunaana kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Ndek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikan kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tun teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi norikoh urang mau norikoh teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye ayeuna sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh paruguh kuari mah tarekat teh teh miceuna dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Ngajilah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang kaya lain plak aya kapanggih guruna wah iya barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa buka teh ngan sakadar lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge rebuan kamasyhuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae bingung cek Junaid deui berarti can usul ilallah nyana ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul begitu kapanggih jeung guru nu kadua ndek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna rebuan tapi kok teu pernah puasa aneh cek jadi ulah ieu aing ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ka guru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kup kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nyana geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ge orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya geus mun endek berangkat ka Allah dek berangkat tayang usul ilallah aya guru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek di hadapan kiamat cek kira terjadilah jahat eta encan ge ngomong ai teh jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae ai moal geus indit teh kudu mah moal maksakeun ai balik deui bae ka ditu ka dusok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deui nya kana puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya
iya aing dek balik deui nya hun cek nyana dah ieu si kumaha mang aing mang balik deui datang da kana puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui ka ditu cak gurun sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab sia mah usulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan je aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan. Wah, jakena ieu teh beres si kos kieu. Ayo ka ditu lanjut. Ulah di dieu. Sia mangan saukur nurutan puasana doang. Lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk. Teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah. Allah. Nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh. Datang ka hareup, datang ka jeung geus kieu bae kiaina. Ayo sia geura ka dieu. Hah? Ayo sia geura ka dieu. Balik ka ditu sia puasa bae geus sia. Aduh, cenah ieu. Teu beres ieu urusan ieu. Langsung ada sujud da hampura bawa ieu. Neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae. Pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama. Di dieu mah dahar bae kajeun. Lah sabodoh. Alah lamun geus kos kitu kudu pasrah. Neuk kumaha pokona mah neuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae. Sebab usul ke Allah mah lain ku puasa, lain ku dahar. Usul ke Allah mah ku sofail gulub, bersih hate. Dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah. Puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah. Puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur. Bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah. Heh, salah sia ibadah kos kitu. Nggak suku mama baik ceknya aku lama. Dar, dahar nana, musdahar. Nama, aduh mama. Kede nama macam aku wali masih berkede. Aduh, nusun. Yaudah, nggak dahar ke kapono, ke sore. Dari. Dah, jangan dahar bae. Aing irah dididikna cek ieu. Dahar terus-terusan. Turun dahar, dipanggil dahar, terus sore dipanggil dahar. Sore bang dahar, kabelah dieuna. Terus dididik. Jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate. Ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih. Aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae. Sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem eleh careuh mah. Ayahnya nama lamun sebeh perem bae. Sabalikna aya numun sebeh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae. Tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum. Itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna, nu itu mah 3 poe teu meunang dahar, nu itu mah sampai sapeting sakali doang daharna. Potongan maneh mah Junaid. Segala sia mah potongan dahar. Ayo dahar bae. Beuh, cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh. Dahar sia mah. Dahar, kobloh dieuna dicarekan. Moal wusul ilallah sia dahar bae mah Junaid. Ambo sekian aya jasa ibu bukan guru kos kieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah mah carang dahar eueuh dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang je nya aya yang si kudu kumaha ieu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyid mah maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae
puasa ulah hayang naon imam ditanya sia kenaon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia kenaon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia kenaon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junaid Allah nitah nangan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah iji saja nama Kangjeng Nabi mataksian dek puasa ke Allah dek teu puasa ke Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna aja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen hukum Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah hiji be Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge ayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf didinya tekan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul yeuh awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sampai sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel galbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lit taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate Tohir baitia qalbu sucikan di taifin wal akifin war rukais sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura ge teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambena ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ke orang pemajikan lamun orang mama sini sini duduk sini
lamun orang lembur mah nyai kade nyai diuk di dieu naon aki nyai jeung aki ieu dek bulan puasa kakak yang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak didinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh saknya kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan geunah tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual habek tak etak kan ginahin gitulah para solihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali mah kos kitu kalamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik-utik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku silemajan mah teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar emang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi ini aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habab ngil mah kos gitu ya tawa lain urang gajaran kos gitu teh ieu keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak ieu aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sum'ah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang ada mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal wusul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artinya dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ira dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare
etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae untung nama atuh beteng jebak usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa solihin puasa khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceuriknya nama jeung ceurikeun poho ka Allah yang ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae heuh iyalah neangan burit caknyana mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangan nya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urang ngan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urang ngan bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Quran ya leungit Quran masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa ndeuleu ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng sebab derajatna gedena luar biasa hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah hasilna luar biasa aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji kemudian di daerah urang dan di Kulon
ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajah nu akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masya Allah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka kulon bae geus bage teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun ti mimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak, cek guru kula di Cipanas itu papih kitu kene kubang. Lamun urang ngitung 10 derajat, menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam. Lamun teu aya unsur-unsur ti nagara. Surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas Kiai Kubang Izudin lamun urang abah di dieu lamun urang nakuim menang 10 derajat engke ka ditu selama 10 tahun kurang lebih bakal akur bae. Ramadan teh Sawalna naon ka 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur bae lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun sagala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah ka dituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus ka dituna mah leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan. Nge lamun aya anu embu puasa perbo, ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah mah kumahanya nama bae geus. Nah tinggal lebarana urang Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Lamun urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumul li ru'yati wa abtilu ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan ru'yat. Aju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran-bayaran. Geus urang kuari mah geus husnuzon. Mana baik silahkan nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha. Kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun, ti Jawa Tengah ngirimkeun, ti Banten ge aya ngirim, ti daerah urang ge aya ngirimkeun. Alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur, Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten
termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun aing mah neuk poe Kemis takos kitu. Jadi lamun neuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5. Nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional. Ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula. Lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan ngan kula masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Ieu ulama Indonesia ge diaku dunia. Da samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat geus ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qotis sulam munairen 10 derajat malam Kemis kula deuk puasa poe Kemis lebaran poe Jumat sakitu bae temen geus loba jasa tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal waga ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah simpan sama sok aju mantep sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah so amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah eueuh nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna
salila satahun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura. Kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura. Berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun. Urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan deui. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan, urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya. Jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kebeneran aya haul abah nu kebeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu urang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu tah urang malam Minggu malam 9. Jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 urang haul abah. Lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir, anu aya waktu anu teu aya waktu oh masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa nakir rakib atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa nakir rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus
dua Nabi Zakaria, dua Nabi Yahya, dua obat Nabi Isa, dua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 2 Nabi Zakaria 2 Nabi Yahya 2 obat Nabi Isa 2 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu Allahu Allah la ilaha